rafiqum bi ibadihi anu welas kasih Allah nyahan bi abdihi ka abdina Allah ka hamba Allah nusuk salat ku Allah di 13 ketikanya diri sekian muntah salat oge ku Allah di ketikanya diri sekian disehatkeun bahkan langkung nusuk salat dikuatkeun dasarna yarzuqu may yasha'u Allah teh bakal ngarikian kada anu dikesakeun ku mangkana rezeki teh iku seueur ka rezeki teh sanes materi wae nah Allah bakal maparing rezeki ka urang teh dipaparing urang kali anu saleh salehah eta rezeki Allah nah urang mun didamel disalametkeun urang kali sakola ngawas dipikeunkeun rezeki teh nya segala rezeki uangan naon bungkus kulit eusi peucik etana wa huwa al-kusaro eta al-qawiyyu anu maha kuat al-aziz tur anu maha gagah kaya deui anu pangkiat-kiat iwati Allah anu panggagah-gagahna iwati Allah Allah maha gagah Allah maha kuat mantap bohong lamun jalma boga kakuatan sorangan bohong keukeuh eta jalma boga kakuatan contohna ieu jalma teh jago biasa ngangkat cai dina gelas bismillahirrahmanirrahim cenah eta lain ku Allah ku urang nya jelas biasa nanyok biasa naon sakedik mah itu coba lamun anjeun tiasa kuat sok pindahkeun huruf wau sindaran huruf kok pindahkeun kana wau kumaha hese wau pindahkeun kana ieu hese nya cuman kumaha anjeun tuh biasa nalikeun huruf wau kana huruf mah biasa mana kuat tadi Allah maha kuat maha gagah dan mereka mulai kali dia yang berusaha itu sok kurang mungkin kurang can kadang kuping nah maksudnya kurang model ngamal itu ngawas ke pesantren mau banyak jadi bisa ngaji ada ilmu Allah pasal turun ke ahli makaros ke pesantren mantap kalau ustaz mawe gor kiai ustaz lain ya kiai ajengan guru wau matiasa dialihkeun kana matiasa dialihkeun kana wau mata ibu upami pamangga naksir ka istri jadi situ tinggal sinaturo eta awewe istri teh di kabogoh pamangga teh mun dinakeun sapakoh pas mendengarkan wau geris eta ya kumaha contoh punten nya tausin ayana di nyamuk-nyamuknya mendengarkan wau wa muhallilahu wa mukabbira mun ditinggalkan gelis ini terus gelis tidak ngawas tempat dengan ke miceuna tengah ujeuna gelis tidak tengah ujeuna ke tempat tidak ubah pokokna gelis itu jadi kekuatan Allah Subhanahu wa taala kuat tampang Allah
hal salahyo sing sadama anu ngarepkeun anu boga maksud melak pikaerakeun berbuat sae pastabiqul khairat palomba-lomba kana kasayan najib lahu piharsihi bakal nambah-nambah Allah kana pepelakanana eta dibalas tergantung bulan-bulanna dina sasi ieu ku Allah dibalas 700 ya kasayan wa man kana yuridu hasadunya nu'ti minha wa malahu fil akhirati min nasib jeung sing sadama anu ngamaksud melak ukur kadunyaan hukum teu nyieun teu melak pikeun pikaherakeun ngan kitu we dibalas teh hiji we ya moal dibalas 10 70 700 1000 wa malahu fil akhirati min nasib jeung moal boga bagean eta drama di akhirat moal daponganna di alam dunyana melakna masalah aliyah digawung maka Pak urang sadaya kada saimbang hidup dalam dunia mana waktu kasar milari kehidupan dalam dunia menentukan dagang ngawarung saya dapat ngawarung kayak gerbang kita tutupkeun nah tutupkeun teh ibu anu ngawarung punten ya dikasih kan ngawarung punten lamun warung dibuka maghrib Allahu Akbar kayak rokok ganggu kapan menutup ya terus kata Islam rek ayat rek Allahu Akbar ngadakan heula beres ngadakan Allahu Akbar bu enak di masa kuliah aku tungtung salat akhirnya tutup heula 5 menit terus depan buka deui mangga ganggu ibadah urang ya jeung anu balanja ge apaleun oh si ibu ieu mah baru ieu mah mun kudu maghrib teh sok nutup baru teh sabab alim kaganggu dengan ibadah nah terus nah tapi sesah ya teh sesah jadi kedasa imbang masalah nilai kehidupan dunia sebenarnya kehidupan akhirat hadis ikmal liduniyaka kanaka tahisu abadan wakmal di akhiratika kanaka tamutu badan pek carilah kehidupan duniawi seolah-olah kau akan hidup sepanjang dan carilah buat akhirat kayak kau akan mati esok. Kita kerasa imbang. Karena ibu ada kucing. Karena ibu rantai diteker melati kainatun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Raqib dan Atid mencatat amal kebaikan kurang sadaya dicatat. Maka Raqib sekarang Atid tangke ibu di mana masjid akhirat dipasikeun eta amal teh urang teh dipoto tah dipoto ye pada dipoto di masjid dipoto halo dipoto saha adanya kamu dipoto urang teh moto jeung dipoto nonton jeung ditonton ku Allah tangke uih di alam dunya ka akhirat dibukakeun foto teh rekaman teh nya gitu. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun sing sadama berbuat sae pasti bakal sae hasilna sing sadama berbuat awan pasti bakal lawan hasilna antenan di bulan Rewahnya Rewah cek surat cek seorang pada Sya'ban. Tapi kira ngabung 22 deui
urang bade menghadapi bulan suci Ramadan. Bilu pinuh ku barokah Allah, maghfirah Allah, sadayana amal ibadah Allah dilipat gandakeun, sunat dari wajib Allah digandakan 1000. Widi karena sasi Saban sekarang urang pada bayuna naon nisfu Syaban. Masuk ini nisfu Syaban. Jangan awal begitu nak, itu di mana tuh? Kira sekali itu, naon begitu, menang naon begitu. Nah, tadi ulah begitu, ulah ibadah. Kalau di malaman pertengahan sasi keluar di Saban ya, kalinya. Depan 2 rakaat terus maos kasih ibadahkan maos kasih teh salat ibadahkan geus tuan pokona mah anu fardu 5 waktu eta mah geus kumaha juga teuing nya tadi mah nisfu Saban laksanakeun taibu nisfu Saban dina pertengahan nisfu Saban gitu nya. Aya keterangan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatin nisfi fi Sya'ban wa qala ya Muhammad hadi lailatu fiha abwaaba samai wa baba rahmati faqum wasolli warba rosaka wa yadaka ila samai faqultu ya Jibril ma hadihi laila wa qala hadihi laila tutinggu fiha salasumi babagi rahmati fayaghfirullahu ta'ala jami'an la yusyrik billah syai'an illa man kana syahidan au kahinan bilahi hadis. Taibu kasabara Abi Hurairah kata Nabi ngadawu kieu atani tos dongkap cenah ka kaula saha malaikat Jibril dina weungian pertengahan sasi Syaban. Malaikat Jibril ngadawu kieu ya Muhammad, hai Muhammad. Ieu penting teh, cenah penting dibukakeun dina ieu penting teh pintu langit jeung pintu rahmat dina malam nisfu Syaban teh kaping pertengahan teh. Pakum wasoli sok anjeun geura buka cukuran mah dijuara jeung tepan. Warpa osaka wa ilaika ila samai sok angkatkeun cenah masaka anjeun jeung pandangan anjeun ka langit. Kanjeng Nabi ngaros ka Jibril. Naon atuh ieu penting teh penting naon? Muhammad, dina ieu penting teh pentingan nu dibukakeun 300 lawang dina rahmat pangampura Allah Subhanahu wa taala ka sadayana jalma anu teu musyrik ka Allah sakedik oge. Teu musyrik teh ibadah syariat ka Allah. Maka dihampura ku Allah. Kecuali jalma tukang sihir, dukun, mukaima, jalma musok muang, para riba, anu sok mengatakan silaturahmi, duduluran, mengatakan duduluran, jeung jalma musok alangkeun minum arak, jeung jalma anu sok milaraan ka indung bapa naudzubillah summa naudzubillah ridwallahi bi ridwal walidain kariduan Allah tergantung ridwana indung bapa kaluran kebedu Allah kebeduna indung bapa urang kaluran mun Allah bedu ka jalma yang indung bapa urang bedun ka urang Allah juga bedu. Nah, ada ibu sakadabdi urang bari bangsa
pikun ulah dineri sok sabaraha dinten teh sauna pidahan ku anakna sadinten saekar ibu ya subur cenah hoyong jang meuli kolotna bere kakaki miskin teh nya jang anuna ganggu sae karunya sekurang keur ngorah ahli ibadah dan potos sepuna pikun tapi iman di mana-mana pikun mantap di mana ibu bapak alim saur Ramadan sekarang deui elok tanyakan ini alimnya mantap maka gelok wajib saum mun gelok untuk wajib saum ade dalam ibu alim saum men sabulan campur mau wajib saum mangke kali itu tos beres sasi Ramadan kudu nyawa lain modokan campur sabulan karek nyawalan maka kali masalah nyawalan kali nyawalan hukum nyawalan negara sampai sabulan oke sampai Cina mak nyawalan nanti bapak nyawalan caranya sekedenya sunat dan wajibnya wih kan tadi teras ibu kanjeng Nabi natopang ibu kari nangis ibu dina sujudna cing ayuran dinangis kusabar natopang orang masuk nangis tak kanjeng Nabi di masjid Allah kita dosa di hampura nangis natopang ayuran nangis pun sujudna teh Allahumma inni a'udzubika hari orang ibu ibadah atas nangis acan orang mah mana cerik dari mana ustaz cerik orang lebih dulu aku cari saya anak dari tadi ustaz nangis mah ibu tengah bumi kalau sholat sunat hajat nangis dirinya jika cerah ya imam nah ibu kan nangis terus bapak nggak mau balik lagi di mana belum kalah turun ya nangis tanya abdal maya ngomong seur jangan mancing nangis jemaah ada yang biasa itu ada sok buat kendaraan itu sok dia berarti harus dia ibu kalau ibu kene ayeuna bapak kalau orang kene eta ibu sujud lain sujud hormat ke ibu cek ibu ibu apunten ibu abdi dikali abdi dikatakan ibu salapan sasi lagi terus ibu abdi teh menghina pakuangan ibu udah gitu nanggung abdi ibu capek mun abdi ngaros terus abdi dilahirkan ku ibu kene ibu teh ketika hujan heudeung ngalirkeun abdi terus abdi ku ibu disisipan 2 tahun kirang langkung lalina susu ibu teh ibu main kapeo pas abdi disisipan tuh maka kamu jangan berharap kayak bapak awas ngakuan surat kamu lihat dari surat kamu mangkir bunyi nate wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablugha kilahuma aw kilahuma wa la taqul lahuma uff kadang kayak ulama mau di barang taneng si mama minta wae terkene nakutan pala takul lahuma wala tanharuma komo terus tak semua kayak ulama ari ulang kan kasayang urang ayeuna urang kantos kamu kayak ulama sentak semur ayeuna urang terus di alam kubur jangan urang ya Allah mungkin ampura pun dia ya Allah sami-sami urang berbuat saya kayak urama Allah bak ngampura kanu jarohna bakal ngampur ka
ibu ramana untuk dari alam ukur kedah kumaha ka ibu rama wa kullahuma qaulan karima sok ucapkeun ka ibu rama teh ucapan anu mulia nya akhlak anu diploma kumaha ibu barangkali ayeuna sakola sakola luhurnya kan kade cek sakola teh ulah dugi ka S3 bisi sorangan seserian sorangan abdi mah S1 SD sarjana daerah mantap nami abdi odik orang dikenal ya singkatan odik orang dikenal mantap ade kurang lebih kasih Ramadannya kadu ibu rama ayat kene tos pikun imam di paredah walau saungan kerja ketikun dea dijahan kurangnya kurang oke mengibu nuju men ciriannya mente sebalinten bapak oke muamen bapaknya muamen muahed pari-pari keher ngagungnya muahed nah gitu jadi diskusapan nah ibu diskusapan itu dari tutup buku ya gentos dari barang yang baru yang lalu biarlah berlalu mudah-mudahan ibu amal urang sadayana di Sya'ban anu itu kesapan kana teh cing seueur kana amal saya mungkin ditimbang ibu urang teh ditimbang kita bakal ngalaman alam timbangan di akhirat teh alam bijak teh ditimbang hade jeung goreng gurateun enteng teh ditimbang dawuh Allah fa amma man khaffas mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffas mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ditimbang eta zaman teh mun abdi contoh abdi teh saimbang amanah teh nu goreng sakitu mun dipersen 80% nu sae sakitu 80% untang gantung di tangan abdi teh cek malaikat penjaga surga jeung penjaga neraka bingung kamana keur ieu abdi kana rakakeun da sarua amal saena surgakeun sarua amal saena guntang gantung di tangan ayam tolong ke ladang pangaosan ladang sedekah di ieu aya sukro pamali odik sedekah di malam Sabtu teu ladangna bung beratkeun ibu kana ladang ama geujerit teh oh geuning berat ladang sedekah sukro geuning ka surga panbaganya gimana maka ulah fardu unggul ya ibadah sunatna tapi ada sunat dilaksanakeun wajib henteu kitu saban teh tutup amal teh ibu aya nu Allah disebutkeun dia pinten nyata pada waktu asar maka waktu asar urang teh kedah kamina salat asar teh sabab naon engke malaikat teh aya sip siang sip malam tah engke kudu siang ka kacaket eta si hamba teh kudu pada ngapus kacaket setorkeun Gusti seaman ieu meuni taminas asarna teh langsung nya ade yang siang sebenarnya sami sip oge abdi teh tak ayat mingguan pinten Kemis ya. Ayat tahunan kita dalam nisfu Sya'ban tadi itu mudah-mudahan ibu maka naon ibu anu maot dibungkus pamungket 3 lapis istri 2 lapis dan lapis tegir lamar begini 2 lamar ya tadi pikir
ngakurkeun si poek teh. Pikeun ngakurkeun amal nalika dipidamel di alam Buddha jeung dina buku eta dina poe moal anu kalangkung ibu nulis nalira curug teh. Moal nya PR teh PR we nyensus nalira kalangkung tapi malaikat mah nya hakim Allah anu maha Rabbul Jalil anu maha adil moal biasa di sorga. Widai tadi kana Sya'ban hurufna aya 5 hiji sin 2 ain 4 b 5 alif genep nun tina sina ibu kamuliaan jeung syafaat tina aina al-bijak kagagahan Allah tina bena birullah sayang Allah tina alifna ulas asihna Allah tina nunna nurun cahaya. Mantap, kalau disebutkan Rajab mah ngabersihkeun badan ya. Terus dina ruah mah ngabersihkeun hate, ke dina Ramadan mah ngabersihkeun ruh. Sing sadaya mah dina sasi Rajab ngabersihkeun badana, bakal ngabersihkeun dina bulan Saban kana hatena. Mantap, abdi tangtos meureun asalan laku sasi Ramadan rotinan dan bertukang-tukang dari kapayuna tanya mudah-mudahan si adina panjang yuswa sadarana si sadar mau ngebersihkeun badan dina bulan Rajab bakal ngebersihkeun hadena dina bulan bahwa si sadar mau ngebersihkeun hadena dina bulan bahwa tentu bakal ngebersihkeun ruhna dina bulan Ramadan. Tah ibu ayeuna pada Ramadan urang bingah teu? Bingung. Iya mah bulan puasa can datang terus pikiran kemana beli baju murahnya. Kayak pasar anyar can mah kadinya we kita saur lagi acan terus pikiran jam lebaran. Ieu ya Allah mugi-mugi abis keluarga dikiatkeun dina ngalakonan ibadah saum. Tak gitu ayo Ramadan. Untung jangan itu habis tuh mama kerana itu habis. Ayah ibu punten. San abi hoyong dipasihan. Ayah ibu jamaah sadana anu terus lebaran niat. Mun abi lebaran menang THR rek merek ka ustad-ustad sajuta ewang aya. Doa ayo mun abi lebaran rek piknik ka kebun binatang. Aya kan rek ka Pangandaran. Aya nya numpuk sagala terus dan aya damang boga niat rek hormat ka para ustad rek masihan. Nah begitu jaga teh ibu ustad-ustad yang ilmu bakal jadi saksi di hadapan Allah. Leres Gusti teh abdi apa saksian baru abdi jaga teh umur habis ada sakawas di saksian leres Gusti ali saksina ieu jalma ngurungan ieu babar ka abdi lebekeun masuk Gusti cek ilmu abdi cek ilmuna lain cek abdi cek ilmuna jadi saksi ade ya ayat ada sugan ieu mah ka mana rek silaturahmi ka mana ka mana mana silaturahmi ka monyet ka gajah diniatan ka aya kan ya eta teh bukan segitunya. Jadi niatan kurang udah mesti saum abdi cing kiakeun disehatkeun ya cing ditamakeun ulah aya gangguan-gangguan ya tok salamos bulan puasa bulan sabar rek sabar kumaha kan hese kumaha salaki cina pamulikeun kolot asa we mese kalau teh kolot jam setengah 12 bari ngobrol maghrib eta kolot bubur na dilusiki terus saya dibaca kita bener ya aya pas bubur maghrib ada di televisi di rawasan teh teu karasa gula makan asin moncorok cuma ini kok cuma bener Pak
bulan Sabar teh baru teh ya. Bulan Sabar teh nu kuku mah udah ucai teh mah udah bala asin gitu nyapa dah bulan Sabar teh mah maka Allah muji ka urang sadayana nya bulan Sabar bulan beda amat bulan puasa mah nya tak ada sahur kan bincang sapan tadi nya mudah-mudahan singkatkeun karena bincang kana bulan Ramadan sageda ari sahur teh jam saha ibu sahur teh kedah bisa dilakonan pada sahur teh Allah Subhanahu wa taala terus pada uninga bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dewan Allah eling-eling kadama geus ariman. Amanu di ilmani geus ariman. Di ilmu dore kasarin kalau diwajibkeun kabeh naon puasa seperti diwajibkeun puasa teh kada jalma bisa ngaranjeun